Sundalen. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda. Cinta lain saukur carita. Penyiarna personil band Sundalen sih ya. Hayu orang Sunda manco di P 102,4 FM. Karosnya ini tos kaping 2 deui. Leres banget. Kaping 2 Juli. Kamari hiji. Tahu. Maik tak eueuh di luhur. Pengen eueuh. Tah gitu ya. Po. Gue. Leng mikeun anu jadi luhur cenah. Aduh. Pas kali eueuh. Pengen sarana eueuh ya. Untung tengian mik nanyang. Sarajin anu di luhur-luhuran. Ngeluan. Oke, Wilujeng Wengi sadayana Wilujeng Wengi orang Sunda. Dinten Kamis ya. Leres Malam Jumat. Malam Jumat. Dinten K2 di Sasi Juli 2002 genep. Leres. Seperti biasa aya gelarana Sundalen. Lagu-lagu Sundalen, lagu Sunda. Informasi dipidangkan ke bahasa Sunda. Iya, leres pisan. Segala di Sunda-Sunda. Nah, di Sunda. Tapi sanes Sundaan ya. Sanes asli Sunda. Sampai kebiasaan dipakai deui bahasa. Leres. Amin. Nah, leres pisan eta teh ya. Aya takoyaki Mang Entang. Mang Atang. Sanes Mang Entang. Kumaha kinan tos ieu? Damang deui. Atas poin. Atas Ada yang lewat eueuh. Berangting gitu orang lewat. Aya Adi Pras 22 oke Wilujeng Wengi sadayana. Oke. Kang Aduina nuju OTW kene rupina. Oh, kepegat saurana teh nembe ditoronton. Macet mah di daerah di bos dorong. Kumaha Pidin hari ini kabarnya? Alhamdulillah panginten aya dina kawilujengan sehat walafiat panginten sunuhun mudah-mudahan sadayana ogenan saudara mangsa rehat paranyang yuswana arageun milik rezekina panginten digampilkeun sagarupi pamaksadanana amin Ya rabbal alamin. Tah Mang Entang hadir dong. Iya Adiro. Oh hadir. Bang Tang keur iya ya keur make rok ayeuna. daster cenah anu kupu-kupu. Itu orang Sunda terutama orang Ciamis sebagian kereus ya. Nah, Orang kumaha ya? Ciamis kereus. Tertiris maksudnya. Reus. Apal teh abah reus? Reus teh keur bunga. Oh, reus teh berbangga gitu ya. Bangga ya. Di salah sahiji cabang olahragana anu naik kelas deh. Oh ya kemarin ya. Anu Di main bolanya PSGC nya. PSGC amin wilujeng ka PSGC sadayana Pas. Jadi asuka Liga 2 deui. Saya tak pernah di Liga 2 turun ke Liga 3 naik. Naik lagi. Kalau sana ini mah kemungkinan langkung saya ya. amin Supportna ti. Iya enak kan aturan si aduh itu si Edo karak datang teh aturan ti liga nah beda jeung Liga 2 baheula bah. Oh aya nama Karena ti na mimiti aturan main pemodalan sebagainya karena rada abot ya. si EO PSG Cina upayakeun upaya lain gitu. gitarna Gitarna. Ya kan upaya lain. Sanak opatanana gitarna. sareng kibrot Sampai bisa ke modalan bah. Lanjutkan lah ke Persib jadi tim satelit. Nolikeun apa buis? Tah cek Mang Tang mah najan jualan Japanese food tapi da nyata mah lagu mah Sundalen. Tuh orang Sunda teh Cinta daerah teh ya cenah. Keren Mang Tang mah. Wilujeng Mang Atang. Lain Mang Atang mah Entang ya mah Mang Entang dari sana ge. Sanes Atang. Sanes. Ih dari mau ningan teh mah. Bakso Mang Entang teh nama takoyaki eta. Oh iya makan takoyaki-nya. Beda doang. Ngomong kena buleun. Takoyaki jeung bakso. Dauningan nama teh nami asli nama Freddy. Freddy Merkutang. Binatang. Binatang.
Aduh heureuy Kang Atan. Aya Mang Yadi Wilujeng Wengi. Mang Yadi Wilujeng Wengi. Oke. Di Lajeng teu tos aya Terus nanti ada Cina. baik nah. Ces. Candi Ces. angkat. Ter. Kurang beda kan? Tur. Sing pagaya-gaya. Aing geus merah. Kamu di eta kieu ku aing ogenan atuh paling oge dikemot saeutik. Boleh dibaheum. Ai merang mau Moalnya. anu bati buduk. Kudu dikorek. Aing teh kandung salep. 49. Oh 88 eta. Salap 88. Bisa bahasa Inggris sama. Atuh punten 11, Pak. Sepuluh lewat. Jika urut guide jika nanya ke di Bali mana ya? Cileur. Cileur Riverwalk. Gair bagian asup ka guha. Kagu hawa ya mah tidak favorit. Buat larang. Oke penting. Lanjut teh nya. Geus. Oke. Persib Bandung resmi umumkan kerjasama strategis jeung PSG Ciamis ya. Kamari Rebo tanggal 1 Juli. Oh, kamarnya. Jadi kerjasama iya untuk Iya, yang lebih kali. Ngalobro ayo dangukeun lah. Mangga dilajang. Sok terus. Ngopinin pedi itu saya tuh kan. Dia. Tah itu saya saakeh Cina rada mau tong ngomong pengen. ieu keur mah aing teu mau kacamata. Kerjasama iya henteu hanya fokus karena pengembangan pemain sahabat. Tapi juga mencakup peningkatan tata kelola klub. Pengembangan bisnisna nepi ka penyelenggaraan pertandingan lebih profesional gitu. Iya. Mudah-mudahan PSGC karena kan lebih maju. Ya, amin. Channel kebanggaan yangnya bagi Tatar Galuh. Amin. Terus cek deputi PT Persib Aditya Putra Herawan ngomongna kieu jadi Persib boga tanggung jawab jeung kudu milu berkontribusi cenah dina majukeun sepak bola di Jawa Barat. Nah, kehadiran PSGC teh menjadi tim satelit diharapkeun mere manfaat nu leuwih luas gitu. Artinya jeung klub Persib jeung PSGC unggul tapi jeung perkembangan main bal gitu di Jawa Barat. Tuh. Itu Ya, aya pertanyaan heula ya. Di Haji Iman. Wilujeng Wengi Cenah Wapidin kawapidin tapi ieu mah. Oh, alhamdulillah. Cek cenah pangjentrekeun PSG teh jadi tim satelit teh maksudna kumaha eta teh? Cenah. Sana satelit nu di luar angkasanya. Sana. Panginten ayeuna mina tim satelit teh tim anu janten ian di hiji klub anu naonnya namanya teh nganaungi menanya nganaungi ka PSGC di antawisna painten Persib anu maparinan istilahna naon modal atau napi naon teh ang sanes segala sagarupina paintennya kerjasama strategis kan. Jadi anu satelit teh tim bayangan tim kelas 2 nah ti si tim intina leres. Dan tim satelit Persib itu kan lain PSGC unggul bahwa kan aya Maung Anom terus Bong Anom teh di mana? Persikab di Wanung. Oh, Wanung. Oke. Karena Junte ka ting Liga Sabaraha eta. Nah, kerjasama eta teh tanggeus si PSGC jadi tim satelit teh nyakup opat bidang. Nah, manajemen administrasi jeung tata kelola klubna. Jadi si Persib jeung si PSGC teh kena silih tuker pengetahuan mengenai sistem administrasina. Terus tata kelola organisasi nepi operasional klub nu efektif, terukur yang sesuai regulasi sepak bola nasional lah. Maupun standar profesional nanti kudu kumaha gitu. Di antawisna aya painten pembinaan kanggo usia-usia dini paintennya nya seperti saya sebutkan Oke, eta aya ke dikasebatkeun eta. Harus siap. Karena pengembangan bisnis. Terus pengamanan bisnis jeung komersilna. Jadi kolaborasi ieu ge ngaliputi strategi
pengembangan bisnis klub, terus pengelolaan aset komersial, terus optimalisasi platform digital, tapi nguatkeun hubungan jeung sponsor jeung berbagai mitra strategis. Itu. Nah terus bieu pembinaan pemain muda. Persib jeung PSGC ada kerjasama jeung nyusun sistem pembinaan pemain usia mudanya nu leuwih terstruktur lah. Laras. Berkelanjutan jeung orientasi ke pengembangan talenta lokal. Tuh ameh mampu bersaing di level nu leuwih tinggi. Nah, Kang mah bisa miluan deui mah kawula muda. Keun lah wing mah bagian ieu naman supporterna diantawisna eta pembinaan kanggo supporter ge langkung nomor diperhatoskeun teh nya ang. Da ayana hiji klub teh pangitan pasti diantawisna aya supporter anu Nu kaopat match manajemen jeung pengalaman supporter. Eta utamina mah. Jadi galuhnya. Bikin galuh Persib. Di Ciamisna aya Balad Galuh, aya Balamin Purpasudna PSGC terus loba lah. Amin. Jika nangke ge si Persib ge uji cobana jeung PSGC di dia jika Bade cenah sih kana mah. mantap atunya. Nonton lah. Diantawisna urang sebagai seniman panginten tiasa ngarojongnya ang. Ayana PSGC ayeuna tiasa tanda tiasa lanjut. Ke Sunalen ke kedeng deui rilis jeung. Pokona rilis lagu PSGC lagu Sunalen rek bareng jeung rilisna PSGC engke pas mulai liga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tungguan we Cuang dukung urang-urang Mulai bulan berarti Juli Liga salah sabada Jumatan. launchingna cenah Agustus cenah. Terus aspek iya nya match manajemen jeung pengalaman supporter. Jadi aspek penyelenggaraan pertandingan oge eta jadi pusat perhatian ya. Itu pusat perhatian Persib jeung PSGC. Iya. Yang kena bagi pengalaman lah ada rongeng menunjuk kieu gitu. Mengenai operasional pertandingan, peningkatan standar keselamatan stadion, eta kudu dipikiran kan. Tapi nyiptakeun pengalaman nu leuwih aman jeung nyaman jeung supporter gitu. Laras. Eta kitu-kitu kapasitas kanggo penonton nu ayeuna atanapi aya kakiranganna tiasa ditambihan deui teh ang manawi. Itu dah ya sementara yang saposi stadion segitu napa mi kudu ngabangun ya paling nambihan kursi di luar kan. Pilih gitu pada nyewa-nyewakeun kursi di atas. Amin mudah-mudahan tiasa langkung. Paling ditingkatkeun meureun korsina. Tah eta umpulnya kalukut tribunkeun deui nya. Gagah atuh sugan mah. Gitu terkait PSGC. banyak. Jadi Lagu PSGC can ayang ke. Oh iya. enak karena lagu lah cenah. Nah lagu Sunalen. Nu aya di album Eng. Aya dua ya. Nu can di ieu keun nya saksi anak kucing jeung naon? Leuwih keris. Mana kan? Teu langkung eta tukang gitar nu matek papa. Tunggal gitar ku manu nyanyi cenah. Mimiti kabung bulan. Acan atuh can ngadongeng ek bener kota. Oh, cenah yang lagu anak kucing. Kalau baang ayeuna anu ngaringu ucing gitu. Saksi anak ucing. Jadi lagu ieu teh ngaibaratkeun naon ngaranna teh? Kahirupan nu saayana lah. Jadi makana nyokotna teh anak kucing gitu. Pas keur bogohan sih kan. Ya, keur di dunia bobogohan naon? Sederhana nu geus teu neko-neko teu jiga babaratan nu naon mantak Pergaulan bebas. nah eta tapi bahaya unggul. Terang-terang belagu gue. Lagu ieu teh nyaritakeun si ieu teh naon si lalakina lah tuh. Nah ieu ke resep ka hiji awewe teh ditarima tadi saksian teh ku anak kucing nempokeun. Wow. Takdir teh nyang. Kan sederhana pisannya. Tapi jadi
Naonnya ngaran teh? Da baheula mah Kang, baheula nya sok di zaman Akang. Wanina teh dina surat pan zaman baheula mah angkatan 80. Mana surat we edan. Ku nempo suhunana oge nanggeus. Gusti teuing dagdigdug. Rajen Pak Ampro. Gek diuk teu ngaromong bah. Maka ada ngocok urang doang ge. Itu teh bulannya mohon gitu. Itu teh anak nakalnya mohon gitu. Jadi owo teu jiga ayeuna bah. Baheula lama. Aya pengalaman teu baheula kitu. Jadi kadang udah luk dakana teh bah siga keur cipokan padahal mah lain. Keur ngadahar suuk padahal mah Jika keur nonton konser wae ngadahar suuk. kapan ami teh kadang Lanjut ya, naon layar tancap. Gitu. jarang ting mawa sorabi atau mawa non mawa Martabak. tabaknya baheula mah. Oh anggota koyakinya. Takoyaki. Can aya. Dan itu artinya calon gitu. Paling mawa nanti bajigur diplastikan. Nah, ayeuna memeh si lagu dinyanyikan ya nya. Berbagi pengalaman zaman baheula gitu. Non keur baheula meureun keur cinta pertama Akangnya. Cinta monyet, meureunnya zaman eta teh nya ting dongengkeun Kang. Dari urang-urang mah ternyata urang bah boga pengalaman teu. Sarua. Aing bohong. Ih, da ieu mah kan kudu ngadongengkeun pengalaman nu bener. Pak kasepuh heula gitu Nu pada. karandapan Aing ya. mah kaing deh kaing. Pang-pang nama da teu payu baheula mah. Kan lumayan gitu. Nah, enak kieu bah. Bah deh Kang. Mending Akang kan kieu. Akang pasti boga babaturan ya. Nah, babaturan teh pasti boga di antara carita batuan Akang ya kan. Pasti boga carita nu pang lucu-lucuna lamun ketika resep ka awewe nyatakeun naon cik pikiran Kang. Jadi lain ngadongengkeun Akang. Oh, lain. Kecuali emang Akang pang lucuna dongengkeun. Lain tapi dari baheula mah ngaran-ngaranna apel ka hiji tempat teh ke pensiun baheula mah nya. Akang pernah nya. Pernah. Lain. Pernah tuh mawa mitahana bisi ieu mawa we dahareun ranginan gitu nya. Saroja pernah. Acan. Ngan eta pengalaman baturan gitu ngan. Mata. Pas palebah indit erek apel gitu nya gitu mah. Biasa disogok nama rokok teh jarum coklat baheula mah setengah bungkus ngan. Bisa ketengan ya. Baheula mah keur murah keneh 5.000 perak. Genep sikit aing mah geus mahal. Nepikeun Kak. Nganter uring teh gitunya. Pas di tengah aja pas Sing ancang ngomong. pas di perjalanan gitu udah suka aya tuh rasaan mah henteu nya teu kurang naon gitu ais pas palebah ka deket imahna cenah sada botai kieu teh cenah ogenan wah mun nya dicak tai henteu aing teh cak tai cenah kira-kira oe gitu karakeun Ieu ngale teh lucu jorok ya cerita teh aing teh. Geus paling didengekeun begitu. antara jorok jeung lucu gitu Jorco. ai kuring mah teu bisa nepi ka imahna biasanya nganterkeun wungkul nganang cicing di deket imah tetanggana gitu ngobrol-ngobrol sugan teh aya naon rame parasia dan sarekan si goreng teh bujurna nganang geus diuk sigana amunan ngadiukan kana ucing gitu nah susila ngobrol di dinya amunan cenah Atuh eta mah saksi ucing. ya makan olahna ya malin ucing na enak Atuh terus kumaha eta? dicarekan ku inungna teh kira-kira kapal ka dieu teh cenah oge mawa tai ucing atuh sia teh Balik we nya. balik ka ulingna ka tujan Bisa disebutkan teh eta pengalaman saya teh? ini gini nih pakai dongengkeun oge eta mah nu basa keur jeung orang baregbeg teh mah Oh, teh. No iya. Kira nih suka gitar gini. Kira-kira teh siapa tuh? Bener gitu kan? Lain. Lain. Ayo pas palebah geus kerek balik tadi hantur teh nya. Aing mah cenah rasa teu nincak cenah teh tengah diukan kana tai cenah teh ucing aya gitu kan. Kapacirit saeutik aing teh kuat. Si goreng teh kapacirit. Apel teh jadi, cipokan teh jadi antum balik deui. Cik nyanyikan cik. Udah loba sih pengalaman Nyanyikan. Balik lagi. Cuit. Saya hese aing nggak gitar. Nah, sok atuh kabeh dieu.
Oke ya. Tah, sika impi malam Salasa ya, malam Jumat. Saksi anak kucing ya. Mimiti kabung bulengan saliranu matak nina dihandap nepi ka rambut taya pisan tawaden nitik wanci ninggang papasti salira nyambut rasa serinu mata ngagedur dada beng rasta ya papa dana kukumpul kawani asal kabuhulan Ya, kita kan nyaritakeun no, bakatku resep Kebelaan. kata nu kabung bulengan apa kabung bulengan teh apa yang peongan atuh bah Kabung bulangan tanya ingat wae lah gitu. ya ingat wae geus ulah teu pusing ka dieu ingat gitu. Nempel langit aya. udah kayaknya kealaman lu kan masakan ngadiukan tai ucing kan nanti Nah, ngapacirin eta batur eta mah. Halus eta ke halus jadi carita lagu nanti kayak nanti menurut nyanyian teh pas ingat ka maneh nempol langit ge ngagebrai beungeut gitu kan ya benar memang benar pas nempok anu poe katingali raraina anu nuju poe ngeras nah, sudah jadi Berarti hidung jaman. itu jadi Manis pisan, Bah. jadi Yakin, Bah. jika aya iya bah jika aya screen we Oh, nya. amun dina mamun mah wajib cililin teh liket sugan mah kita manis dodol Garut selanjutnya Kata kala Mang Atang takoyaki versus Awuk OTW Studio cenah. tapi pisan Kang Atang Awuk cocok. dialamin sok arisin sing ada seurnya Kang Atang Tuh, terus tadi Mang Atang tuh cenah saking ku Sundana cenah. Kamari aya aki-aki di piwalang ku incuna. pasti wae sih Ini apa kuincelan tema modernan ki pang meser takoyaki pasti akina nyebutnya meser toki-toki ngaulang naon toki-toki Toki-toki. tuliskan ramang tangan dituliskan tadina roda berem teh toki takoyaki gitu kan si Aki di modernan Toki-toki. di ku incuna ki pang balikan takoyaki oh nya takoyaki mas nepina toki-toki Toki-toki boleh jengungi oke kanggo Jengungi. Heru Jasmine wah Heru jengungi ini Kang Heri. sakang nih kemana wae ka dia tuh ngisi ya. ya sombong teh teu meunang cek agama Nah, jauhkeun silaturahmi adil aja nggak? ya lajeng nyanyi kukumpul kawani jang nepangan sana kumpul kawani Nadana tuh. kukumpul Gitar lagi, kawani jang nepangan salira ringsik pake sengit ragang mau apales iya mah da apal sanada kan dirinya salah chord sama kasagarang kamu warang rem anak kucing tuh saksina Anjena rima cinta anak kucing tuh saksina Anjena rima rasa wow anak kucing tuh saksina kuring nembakeun rasa jeung cinta anak kucing tuh saksina urang Padang sosonoan sederhana pisan ya zaman
Pan atau ngejebah deh. Ngapna rubah. Motor. Oh nya. Hampir komputer kayak kesedot. Udah beko aing Power kagelong eta mik. Tuh nya. Bener. Cek lagu-lagu itu mah duh kade Mick Jagger ang gitu. Lalu lebar Aduh aing gak. Caplok lalu mah. Di stadion mau aya ieu atuh mau aya laler paling ogenan toke ah. Diuapkeun aya mah cenah. Kareng kamana wae emang kareng Lah mangga. Habis kangen nih. Gareng gak diamat. kangen sop. Anes. Kangen lodeh. Abi teh Sari. Sari Budin. Saripin atang. Tuh tadi Abi kang ngatang apa? Jadi nah gitu bala mah sederhana bah. Si kahirupan teh tuh anu kan jadi hariwangnya ti bobogohan wae nu skala ieu nanti asa geus jauh pisan gitu. Kalak bes kala leuwih asina. Oh gitu. Kalau we mah teu kurang teh juga. Ayo bawa langsung ngajieun budak atuh da. Si panjangnya bah. Banyak iya lah tatarucingan mah. Coba. Jawab akeo si aing barieut. Dahareun ya. Taluk ya. Jauh pasti takoyaki. Dahareun. Kang atang. Dahareun. Go. Neusina lalaki kabeh cenah dahareun. Kang atang katampi. Saha itu. Tuangan anak. Itu aya tukang ojek di kana Grab. Alhamdulillah. Sing kagentosan deui milik rezekina. Amin, Sing amin, amin. lancar pada melanana, sing Amin. laku icalanana, Amin. sing nanjeur sagala rupina. Kang atang masih panjang yuswana sing sehat. Alhamdulillah amin. Kang atang is the best. Atur nuhun. Alhamdulillah amin. Atur nuhun sing kagentosan deui kudu langkung ageng. Amin. Amin. Oh hayang nu ageng deui. Katampi Kang atang hatur nuhun pisan Kang Atang. Di mana takoyaki Kang Atang teh? Takoyaki Kang atang anu di caket Mang stadion. Mang Entang. Mang Entang. Anu Stadion. iya nanti warung teh warna beureunya. Aya takoyaki di dinya. Iya. Takoyaki Kang Atang. Takoyakina mantap, Sok enak. Malaysia sedap, kadinya pokokna. raos Aduh. takoyakina lezat pisan. pisan. Gurih. Gurih. Lain tadi makanan mamen naon jawab. anu Tatarucingan. laki kabeh cowok Tatarucingan. semua Coki-coki. Oh. Coki si Hotang. Lain. Coki si Udin. Lain. Naon cenah ge? Cilok. Hah? Cilok. Cilok lain. Cilok malina laki atuh ya laki Iya, wungkul. Pak dicolok cilok. Nyolong. Lain. Sakane. Kang garis tengah ya. Nah untuk Nah, Hakaneun Yang ngaranna laki wungkul. lalaki. Darin nu ngaranna lalaki. Enggak, lain garan pokoknya dahareun eta mah lalaki we unggul jerona gitu. Dahar. Comro. Oke, heula aing. Pertanyaan mah heula sing bejelas. Teu ngartieun pertanyaan. Hakaneun Anu cowok semua guys gitu. Kabeh. cowok lalaki wungkul jero di jero urang teh dah hakaneun teh nyebah. Nggak teuing di jero teuing di gigir karena mah dahareun cowok semua, lalaki semua. Hah? Cimol. Ai main kana cimol geunan. tuh yang mikir mah bentak. Beng beng. Lain. Badog. Burut. Torabi. Lain. Lain bae. Kanggo kampung 15 detik deh lah. Kampung Cikicir sim kuring ngadungakeun. Heula aing hakaneunana. Lancek. Abuk. Lain tahu gue. Kita nu bieu lauk. Cenah teh Mang Entang aya awogan cenah jeung takoyaki. Alhamdulillah. Taluk ya? Taluk lah aing. Lah kesena. Main doang. Aing ogenan. Datang artinya nah maksudnya. Mendoan. Main doang. Mendoan. Atuh da laki matara men kan nya. Tuh cek aing ge. Teu nyambung. Apa gorengan? Mendoan. Mendoang. Artina Mendoang. Main doang. nama bahasa Inggris. Pernah kana teh mendoan.
Kan make G. Men doang. Ekan, Bah. Men teh kan lalaki doang. Amun disambungkan ka dahar nama mendoan. Ya terus orang WA nya. Taruhnya kan nyari tekan dahareun ya banyak. Tapi kagok rek adannya. Ada mah langsung. Ah ya sa. Uwa naon nu bisa didahar. Waing. Salah. Langsung dia. Wair. 7 detik deh lah. Ya udah waluh. Mimiti kabumbulangan Saliran umatan nina Dihandap nepikan rambut Daya pisang cawadeun Aya nu ti palih kuningan. Bi, wilujeng wangi. Cenah. Berarti kuningan. Salam kenal ka sadayana personel Sundalen. Abdi ti Sami. Parahyangan Timur sami Parahyangan Timur. Kuningan cenah. Kuningannya. Aya akuna teh hehehe. Oke, abi Tengenangan sih Kang. Akuna naon? aku nah. Nah. Kang Ata ngatur nuhun parantos katampi abu sareng takoyakina. Raos bisa lezat. Saya itu kudu orang sebelah ieu ya disikat. Nu mawi pami bade meser takoyaki ka Kang Atang anu aya di caket stadion. Jelas temannya enak. Jamin, mantap. Disikat ku sikat kawat. Yakin we tuh. Kusikat gigi. Mantap, mantap hatur nuhun Kang Atang. Ya Kang. Oh nah. Dahareun nembung jauh naon? Tadi Selalu dekat. tadi walu kew. Bantuan kena mikiran sia. Serabi. Serabi. Sorabi mah disada. Jauh pan geus ngadar Serabi mah. Sorabi itu yang disada ngajerit. Nah lila lah. Apa? Naon nah. Cok. Nya ketan. Oke kan. Jaketan. Sama orang Jawa teh mah geuninganan. Anas di Paledo kalah ngadu ketan kain. Kelihatan. Kok ente di Paledo gue cenah kalah ngadu ketan. Aja kayak kue Mas. Tapi sintikan. Bernaon gegi. Wadet. Saeutik. Tirit. Request cenah. Enjing mah posisina tukeran leluhur dihandap. Nah handap di luhur. Sama. Kagok maleuk-mek. Nu mana dihandap malah gue. Kalau pejet luhur. Mangtang. Mangtang wae. Asal Tos tekoyak. gareuneuk. Jadi mantang eta teh nu posisi di luar teh terdakwa mantang. No jadi iya naon namanya. Siapa yang terdikwi? Neng aja di caang di luar teh katinggal. Tawawas nampangna bara dagang atang. Kan cenah kudu caang di nu poek cenah gitu. Anu poe kudu sang. Jadilah terang cenah. Sebelum gelap. Kang, Lan lamun luarna hejo jerona peot. awuk. Salah nempel. Ais. Hai, Hadas. luarna hejo jerona peot. Oh, Ini pakai kabaya hejo. luarna hejo. Jerona peot. Balon. Lain. Balon kempes. Nih nyeklan galon. Lain. Ini ditangkep hulek. Andai kabayang teuing urang teu medret. Jang, iya mak jang. Emak. Wah, aya deui teh nya. Sok bacakeun lah meh ngabahas main Bali.
Teh kepikiran aing kana hulak sebenarnya Superman. Ayeuna binatang kene ya. Binatang kene nya. Binatang anu bisa hirup deui. Oh, tarucingan deui keo. Nya. Bantuan. Di tadi ke dibantuan ku doa. Binatang nu bisa hirup deui. Binatang nu bisa hirup deui. Anu aya sato. Binatang pae maksudnya. Karena binatang bisa hirup deui we eta mah Cacing. nyaman pae hirup deui. Da amun teu dipaehan mah atuh damenan mau hirup-hirup. Orai. Lain. Ya karena bisa hirup deui we eta mah. Aya dina anu dua alam teh ya. Tek Alamak. Cak. Lain. lain cacing. Lain. Ada Lain. kampung Cihcir atuh. Naon eta? Lodong. Lodong. Uya. Aki-aki terus dicas hirup deui. Eta pagi mangatang. Sato ya mah, sato. Aing ingat we mangtang teh eta. Sabaraha kali aing. Anas geus ngucapkeun innalillahi, aider teh dicas. Eta jawab heula tuh. Aya teh. Sato anu Bisa hirup deui Bisa we hirup sato deui. eta bisa hirup deui we. terus dipaehan ogenan si cacak Ya. di kumaha ogenanya. Pokoknya bisa hirup deui we. Mau jauh bahasa Inggris keo ieu teh keo. Sok geura. Dragon Light. Lain. Naon atuh? Udang ribon. Aing ogenan da mah jauh. Udang. Udang jeung ribon. Ketik ribon kira. Udang rebon. Da Teu keo. ngerti. Ribon aku dijelaskan, Bang. Apa aing ngomong bahasa Inggris sebentar 10. Ribon tengah hiji deui. Ribon. Abon. Oh, ampun sih ribon. Lamun bodas melesat majuna naon? Bodas melesat majuna. Leho. Kareta api nu bodas. Tapi lain nih. Bodas melesat. Pocong ka luhur. Bodas teh naonnya? Tatarucingan anak ieu mah. Tempel dina bus eta. Lain. Dina jet. Iya Ini. sangu nempel na motor Rossi. Cekaing oge nanya. Aya remeh nempelin nama motor Rossi cenah. Rossina geus madang timba. Ieu mah Rosidin bin Atang. Si Padang. Pangna GP teh teradaikeun dinu loba tukang kuda. Kunaon? Lobah nempel ada kan tai kuda gini nempel di kuda tai kuda. Lahareun aya ya. Duh nya. Aing can mere-mere pertanyaan ya teh. Sok geura boga teu. Lahareun. Sok. Oh, sok lah. Mere bejak aing. Paling manuk teu teu cungkalang. Bau hidung dibanting ke belentang. Naon? Bau hidung dibanting ke belentang. Teh kotok di tiang listrik. Atuh eta mah terlalu simpel atuh anu kitu mah aing mah. Aing mah. Lahareun sok nipu. Iya mah geus biasa mau jauh. Bahasa Inggris cek aing oge pertanyaan jawaban. Tuh ngacung nu namina Mang Pidin cenah. Abi. Nah, eta Mang Pidin teh. Ngacung. Lu waosna ageung. Ieu abi. Di sahabat. Tah. Anu di Kuningan eta. Oh di Kuningan. Kang Wilujeng wengi Kang Anu Ean di di Kuningan. Nuhun. Salam baktos kanggo sadaya nu urang Kuningan. Sing daramang sarehat paranjang yuswana arageung rezekina. Amin. Naon tadi teh sok? Udang rebon. Ieu mah dahareuna sok nipu ini. Takoyaki. Dahareun tukang nipu. Sok nipu ya. Ai nipu bisa naon keo? Curcur. Bahasa Inggris dah sini. Ya. Anu tukang nipu mah tukang putu gimana? Sada. Sabaraha kali dibeli mah da teu disadain. Kodong dibeli bae. Kami Jeung nipu teu disada. Kudu jeung jemlung-jemlungna. panggil jeung aki-aki ki eta putu nah teu disada. Insu aing ieu mah. Nah, dahareun anu Tukang nipu. Nu sok nipu nu. Sok nipu. Ketopreng. Ketompreng. Moal ngartieun, Mbak. Oh. Kena prank. Prank. Tinggal kapan? Lamun cekang ieu mah ya nu di lakbok ya.
aya tetarucingan cenah buah naon nu awet cenah ta. Teuing. Buah naon nu awet? Tuh eta jeung jawabanan tuh. Henteu. Tapi bejakeun. Buah nu awet. Buah naga. Teuing. Lain awet pokona mah tungtungan jawabanna kaos abah nu bieu geuninganan. Buah frank. Ya manu awet, awet bahasa Inggrisan naon keu? Bah. Awet mah. Naon ya? Awet bahasa Inggrisna. Teuing awet teh Good night. Long life. Teu Very, very well, thank you. Pas ningali Wapidino eta wah pangkocakna cenah. Lah bujang aang sakieu kieuna laraya oge nata kawas ieu saha namanya teh? Kas Ronaldo. Sanes. Aldi Taher. Emang kocak itu kan rudetna lamun geus ieu robah. Lah jadi boti. Iya, Cek Kang Danis cenah buah nu awet Kang teh. Dene. Aduh bahaya nyebutna. Masa Buah dada cenah. asuh eta mah sanes Awet kan raja. Kawa peot. Geus lahir mah angger ka tukang gon lah aing mah. Awet sih awet tapi kan lahir. Mang Entang dahar naon nu panjang terus. Takoyaki. Kacang panjang. Jadi di kurunan kayu panjang. Oh, kacang panjang. Kacang panjang Sanes. juga teh. Ayo jadi. Bener. Kacang atang. Panjang kang atang mah. Kacang atang mah sok di dieu tah. Kacang atang. Lontong. Lantang. Bisa. Saya teh kang atang. Kang Atang. Panjang long. Geus kieu. Lontong. Aya nu sulah macam-macam masih mantang mah selain lawan. Oh, aing mah atang. Geus. Mending ka lagu. Kayak aya Kids Ramdan heula cenah. Tonggaraneng keur emam ya cenah. Sareng naonna? Sareng naon mamna. Walu. Wah lu. Sok aya lah salagu mah. Ya. Di album ieu kan aya nu dinyanyikeun istrinya. Judulna Leuwih Keris dinyanyikan ku Najwa. Milu jeung wengi kasadayana Abi Najwa. Gitu. Sok Tak eta mah Najwa. Sanes Najwa Jadi Shihab. eta Sanes Abi mah. si lagu teh pas di jieuna teh pas Leuwih Keris launching Oh nya eta betul. indah kene ayo nama Eceng gondok. eceng gondok Iya, nah. jadi kurang indah Abi kang tos angkat sareng agenkeun ka ditu duaan. Bade Saha gin kita. sareng komandan. Ai sugan seueur jalmi ti iseng. Untung teu direk. Aya ucing we nyong. sublan Sor abi teh, Ah mangga saya buka baju. sor abi teh Anu Allah. mandi rengkas. Sor abi teh Allah di dieu. lah kayak pegang sebelah teh kieu kan tabah awas ya ulah diroga halabis atau aing nu jadi sian Kan biasana aya di Emang sana ya kan hansip. gitu mah nya. Sok ada sieun gitu. Abi mah Jemboti baik teh. Abi mah powerna teh kieu kitu na Abi mah kalah bunga gara bisa diroga hala. Untung aya ucing geuningan. Cak abi teh Allah di dieu atuh ka hola we. Di hola teras ka jerkut. Najis. geus baru nyanyi Ya wis teh beak mantan ya waktu. Di bendungan ulah tinggi teh badon nyanyi teh Biasa lah. Leuwih Keris nu endah ente nu rendah kan nyanyi amen nurutan rasa kasono nu ngahiji jadi arti ngaguru jag cai di susun leuwih Keris. nambah rasa hiliwir angin hiisan kaendahan leuwih keris terus ieu mah beakeun ras inget kana niat nu can kabolekerkeun hayang nyambungkeun rasa hatengan ka wanita tengah jurung ngedakeunana di ganda maca geus lakeun panutan
di leuwih keris abdi ayeuna sing sehat tur gumbira anjeun di dinya panutan hate keur naon di leuwih keris abdi ayeun atuh da awewe ayeuna Yang pilih tuh cocok nyanyi lagu Lewi Christmas soalnya gombrang. Jika sarung. atuh da abi mah sanes najwa abi mah ici sari Mas Sari jadi kayak Kang carita ieu teh nu resep nya ngan teu wani ngedalkeun. malu-malu kucing ya. Jadi gitu weh. Gorila. Jadi pas lagu ieu halusna ku awewe nya, tapi ku awewe ngedalkeun mah saya karena makana dinyanyikeun. Emang ku awewe lah ka dieu. cocok pisan Studio. asal istri Tadi naik kan dia najwa teh kan sibuk diwakilan ku abi soalnya teh kan gombreng. Anu hehehe macan abi mah sok sering seneng lagu Saritem. Oh, Saritem. Saritem Si Mangtang cenah aya deui. Tah, Jadi cenah dahare naon nu sok ngaruruwas. Batador. Anjir banteng. Batador Batador. Bisaan lah Mangtang. Batador sareng kapal selam Yakin Eta batador bisa jadi dahareun tas. Dahareun naon nu tas? Batador. Ya. naon sih kami aing mata apa lain paping blok dor Oke, atas wadesnya ada lamanya. hapunten Sadayana. Ya. atur nuhun hapunten bilih aya kalepatan ti abdi Betul. kirang dihapunten subla. Ulah Mau hilap. dihapunten. Ulah hilap. Sedih. Sundalen setiap dinten Senin sareng Kemisna. Harus Bada Jam genep. maghrib dugi ka 7:30. Iya. Aya Wapidin. Anu jago tata rucingan. eleh wae ah Song kema mangtang lah nu poe Senin ya. Ya. Diadu tata rucingan. Tata rucingan. Bisa rek nu ngabantuan mantang sok kena komentar. Diadu. leres sok Nu kesen. Siap dikoroyok Pak Bidin. mani ruas nembe batador Oke, atur nuhun ulajeng wangi. Assalamualaikum wangi. warahmatullahi wabarakatuh. bro Anja kau moal ti